budak teh kemana nya? Budak teh HP goler-goler di mana wae. Yang apal isina naon? Bisa aya teu paruguh. Saha ieu we? Mela. Buka isina naon ieu bisa Hah? Yang bengi ieu janten pan mondok di bumi abi. Abi terus nyiapkan segala rupana. Terus siapan diantos yang diajar baong budak teh. Hayang dibijakeun ka bapana meureun ieu mah. Gi. Gi, nya mah. Ka dieu. Dieu. Aya naon, Mak? Kepenting mana rek ka mana? Diajar Ibu Mira rancangan. Tak bohong. Tah, baca. Samela teh. Nah ngawe siga kieu. Tah. Duka, Mak. Terkenal. Tak bohong maneh. Eta jelas ngaranna Mela. Iya HP maneh kan? Diajar baongnya. Mun HP-na nu Abi, Mak. Pan HP Bapak nuju rusak. Tadi Bapak nambut HP ka Abi. Da aya nu bade nga-WA. Penting saurna mah. Terus kartu si Bapak dilebetkeun kana HP Abi. Bapana! Mangga di atas, Kang. Mohon, Bu. Saderek Egi. Tapi Bu, Mangga kalebet, Kang. Mangga. Punten, Dok. Oh, hebat. Naon anu karaos kan? pareureuy we patuangan, Dok. Hayu atuh urang parios. Jadi abi teh gak panyawat naon, Dok? Akang teh positif mah. Alhamdulillah. Nah, kalah jika no atau kitu. Nuhun, Dok, geuning di diri abi teh masih kene aya hal-hal positif. Benar-benar ya masih kan aku udah diganti HP teh. Duh, si bapak lain negara siap-siap ke masjid. Mohon kedap mah di pameng ya. Ini jam 11 pak. Kakaknya HP wae. Nya liar mah duh, iya HP loading wae tuh gerak tinggali sigana mah kudu dibersihan. Engke deui ngabersihan HP mah. Ka masjid heula atuh pak lah. Ya tuh. Kemana sih bapak teh? Jam setengah 12. Can ke masjid keneh wae. Bapak, Lan, nuju naon di dapur? nuju bersihan HP mah.
Jang, geus mulang. Atos mak. Nah, jam sakieu geus mulang, Jang. Nya mak guruna rapat cenah. Jang, minum heula. Ya, Mak. Jang. Ari tadi di sekolah diajar naon? Diajar nulis, Mak. Oh. Diajar nulis naon tah? Luka, Mak. Da ujah mata acan diajarkeun maca.